Jiwa lu Obrolan rakyat pasisian orasi, Obrolan rakyat pasisian orasi, Obrolan rakyat pasisian orasi, orasi. Di saung panjang ini kantun kari wawangi sengi lebar mencan sapa sundan nyambungan saha nusantara sari puspa wangi arum sengit manis ngadaling ding sari sekar nyurup nitis kana sukma istri Sunda. Aduh, eta swanten ibu sok sanaos tos purna tos Ngeras? pensiun, tapi eta swanten ibu saya keneh bari jeung ibu mah masih keneh apa lagu-lagu anu ngagaduhan tema pendidikan. Aduh, Ih, atuh da Mang Dedi leres eta mah karesep karesep panganten nya ka hiji nama kedah panganten ngamumule teh. seni Sunda Nah, nya. leres Aduh, gitu. seni Sunda teh kedah ditepakeun ka barudak atuh nya ka barudak Leres. atikan urang. Sanes Bu, kumaha rawasna ibu tos purna teh Bu, tos pensiun teh kumaha ca? Duh, alhamdulillah Mang Dedi tos purna mah panginten sare ge digaji. Waduh. Kantenan amang Alhamdulillah, meureun nya. alhamdulillah Ibu mah tos sente ngabakti ka negara. itu henteu aya anu ngahalangan panginten bade ibadah bade ameng kitu tah ayeuna mah bebas alhamdulillah Bebas. teu aya emutan nanaon Nah. kitu nya Abdi ge Bu, nikmat cita-cita teh hayang jadi pensiunan. ih nah kitu Teu- kumaha teu maksudna bebas tapi digaji we. ulah Oh, ulahnya. nah Oh. ngabakti heula aya Kira-kira aturanana Oh, eta panginten teh. kan ibu oge 60 tahun Gusti eta. eta teh Ari ngabakti kolot teh mah kantos ngalaman jadi budak. Tapi budak mah cantang tuh ngalaman jadi kolot. Aduh, Laras. pokoknya ibu mah berkah lah gitu lah. alhamdulillah gitu nu penting mah sehat Sehat, deh leres. tah kitu tah ke Mang Dedi Mun? ibu mah bade naroskeun ari tadi teh sanes kaping 2 Leres. tah Tadi hari teh, Bu, pendidikan Hari Pendidikan Nasional. Rame tadi mah didayeuh teh, Bu. tah kumaha ayeuna pan zaman ibu mah kana seni Sunda kitu tah Hari ayeuna teh. aya keneh teu Aya keneh kesenian lagi seueur pisan. Oh, gitu. Mantap lamun aya hiji acara henteu nganggo seni Sunda asa ku kacida. ih Nah urang teh boga Leres. masalah naon jeung leluhur urang teh. Tah, Jika tersep ke budaya Leres. leluhur. nuhun Ulah atuh mulai. kitu mah Bilih ibu teh percanten nya. Nuhun, cing, Tadi anak teh teh. seueur kesenianana, Bu. laras Aya di videona teh. mana atuh cing coba ya. tinggal laras henteu alhamdulillah ari kitu mah tuh Kela. Tah. mana Tadi video tinggal. tadi ya. Sabi lulungan dasar gotong royong Sabi lulungan sifat silih rojo Sabi lulungan ulah potong Sabi lulungan persatuan tempo Rohaga Rohaga Tanggung-tanggung terbawa Sabi lulungan Satria Sajiwa Sikil bebas pipa saling singan Sabi lulungan dasar gotong royong Sabi lulungan sifat silih rojo Sabi lulungan
jalaran bade aya pengalungan mangle ti ahli waris keluargi Ibu Siti Jenab nyata kersana Ibu Ratu Sali anjeuna putu ti Ibu Jenab perugi kauning aku sadayana nyuhunkeun lolongkerang jalan kanggo salim ka Bapak Bupati awis pambagia di Palaputra urang sadayana siswa-siswi SD Negeri Ibu Jenab 1 Cianjur direncang ku Ibu Kepala Sekolah tampesna salajengna mangga tiasa kapayun kanggo prosesi gunting pita tawis pambagia kanggo peresmian gedung baru SDN Ibu Jenab 1 Cianjur. Bu, punten bade nyuhunkeun kalimah motivasi penyemangat dina Hardiknas, Bu. Ngalangkungan Hardiknas tahun 2024 Terus? hayu tingkatkeun mutu sumber daya manusia. Hatur nuhun pisan, Bu, hatur nuhun. Assalamualaikum, Pak. Punten, Pak, nyuhunkeun kalimah panyemangat dina Raraga Hardiknas dinten ieu, Pak. Siap. Hayu urang gerto diajar. Oke siap. Dina Raraga Hardiknas hayu urang tikeun diajar urang sadayana. Aduh, meni semangat gitu. Bu, hatur nuhun, Bu. Hatur nuhun. Ngalangkungan Hardiknas urang semangat diajar. Utamina dina Raraga Hari Pendidikan Nasional ieu pamudah-mudahan kangge guru-guruna sing sarehat sadayana tangtosna nya sing makin sukses pendidikan teh semakin meningkat. Pokoknya mah ngalangkungan Hardiknas hayu orang tingkatkan semangat diajar orang. Aduh, mantap pisan, hatur nuhun, Pak. Ngalangkungan milangkala pendidikan hayu urang gedurkeun semangat pikeun ngatik ngadidik nanjeurkeun atikan di Cianjur. Manjur. Hatur nuhun, Bu. Tisim kuring titip ka barudak sing semangat diajar sakitu we. Yuk. Aduh, mantap pisan. Tepangan we. Kapatkeun. Gening eta baru aya Bapak Bupati gening ngiring ngawi. Tadi tehnya, Bu, Bapak Bupati ngiring ngawi. Laras. Bapak Kepala Dinas aya, Bapak para pengawas, Bapak Ibu pepuh sakola, juru pangatin araya tadi ngiring ngarawih sadayana. Alhamdulillah atuh Mang Dedi, Ibu teh meureunnan regreg. Teu melang gitu tah kana seni tradisi. Ari masih keneh di arango mah tah dimulai panginten rek usaha deui eta seni tradisi teh rek dimulai na meureunnya. Pamit ya sama bunya acara naon wae ge ulah hilap kana seni tradisi lah seni tah eta anu kade Ibu oge isuk pageto jangan pageto lamun gaduh maksad
kedah nanggap seni Sunda. Kedah contohna ke urang-urang. Wajib eta mah gitu karena seni tradisi. Ya gaduh incu awewe meureunnan dua. Tapi ari nu geus ageng mah ayeuna meureunnan hiji tah nu ageungna mah aya SMP. Meureunna SMP-nya. Tapi bari nanggap seni Sunda bari. Nya atuh mudah-mudahan we ibuna atuh tah ya we atuh Bu saperlu saja ke abdina da ibu pan tadi bari nganggo seni Sunda. DP heula lah supaya sering panginten. Di DP ayeuna. Bisi bentrok Bu gabi geulis seueur acara pan kieu mah. Tah gitu. Sabaraha lah pokona. Ayeuna mah sanos SMP kene DP mah kada ayeuna we Bu lah. Ieu atuh lah. Ya ieu kabeneran. Tah Ibu mekal mah DP aya tah. Nyaan eta teh. Itu DP. Mang Dedi nya DP keur engke. Ridho teh. Mudah-mudahan we Ibu panjang umur. Amin. Ridho teh. Ridho lillahi taala. Keur tambahan dia tuh ridho mah. Engke we atuh. Tambah naon? Obrolan rakyat pasisian orasi